Mama. Weh, Mang. Mama Apa ada. kabar, Bro? Kemana? Kalinya Cing galak. Baju tak salah halus baju naon ieu? yang ada anyar tuh. Cing ningali gambarna. Gambar naon ieu halus kieu Oh. Hayang, Mang. Hayang atuh di mana melina ieu? Ah, beneran, Mang. Ya, baju merchandise Bangkuan 28. Bangkuan 28. Ya, gambarna. Kita naon tulisanana, Mang? Ini sok baca. Cianjur my hometown. Cianjur adalah sangat tergantung. Oh, Orang Cianjur, weh. ya orang Cianjur atuh. Meli orang Cianjur. Apa tuh melina di mana? Di mana tadi melina? Nah, jadi kieu baraya. Amun hayong acuh ieu isina merchandise Bangkuan 28 gampil. Ya barangnya sae, sablonnya juga bagus. Jadi limited edition, Bro. Edisinya pokoknya mah ukurannya aya L, aya M, tergantung seueur pokoknya gampang. Terus info lebih lanjut mah kudunya di tadi dia tah. Tadi di Tamang tah. Oh. Jadi gitu Bang ya. Siap, rek meuli Bang. Siap, erek meuli. Orang langsung erek meuli atuh, ah. Cabut. Bisi kaburu beak. Ah gitu baraya, siap. Yang kade sesuai ta urutna maneh tebak kerodokan teh sabili disiksa ku yang maneh. Nyapa bade ge bade diseuseul. Yang maneh kenaon cai teh maneh? Lila-lila teuing saya teh ngeprek kos artis maneh teh. Atuh keur maneh Pak, perilaku kasare mah. Oh, bisi kasarean, bawa makarunya ke maneh dirinya. Nah, paman kabina-bina teuing, kudu sare di kamar mandi dah, urang teh lain buyur atuh. Bapak. Sok-sok buru atuh di China, eta bapak yang kacai. Bapak rek naon ke kamar mandi? Bawa nek sare di dia di sarua. Atau sing kira-kira saya tidak lain buyur kan kudu sare cai habis siwe nek sare di dia bapak sosok buru mana jang euy geus ujung tanuk jang ieu loh apaan ujung tanuk teh Pak lah maneh lobatanya pisan buru saya bisa diwalkeun kana baha maneh geura ieu Oh, tuh ya geus tuh. Kan mah di sana naon. Ngaribur wae ieu mah. Oi. Jadi siang nganti siang. Astagfirullah, Pak. Beli jika kasurupan, saya ke kamar mandi ge. Ih. Kayak kieu menang duit ngalarisan kerek 15.000 perak. Aduh, kumaha atuh. Duit sakieu mah. Jang meuli sabun oge meureun beak. Seuseheun di imah. Geus aya 2 treukeun mah meureunan. Derek nyeuseeh puguh haroream. Keur mah percuma deui. Diseuseeh oge da puguh. Panon poe. Da sidik moal garing. Nu puguh mah kalah bau hangruk we meureunan. Duh Gusti, mending geus mudah-mudahan we sing aya nu ngaborong. Mending geus capek leumpang. Sugan we atuh aya jang meuli beas-beaseun we mah. Nempo salaki. Cicing we di imah. Nernak keong atuh jang dahar manehna hungkul mah. Aduh, geus doraka aing ka salaki ngomong kitu.
Geus lah. Kada pukul kodratna kudu kieu meureunnan. Geus ah. Kuang kabelah dia sugane aya nu ngaborong. Barade ya genyer 2000 sabeungkeut sarager kene. Seger. Dagang naon, Cek? Dagang genyer. Sarager kene tuh. Sarager di mana? Parewat di kasun dagangna. Lewat di mana? Ai mane sarager kieu karek ngalat tadi isuk. Ambung 500-an mah diborong kabeh. Seribuan atuh sok. Ambung. Resek atulah, kan bayar 500-an. Tah, itu aya dagang kudu bisa ditawar atuh. Kapan tadi nang leuwihna? Sok atulah 500-an kan bayar sakabeh ya. Ambung eta Itu si eta. Ayo we nawar, ujung tetulus mah gelo. Buah edang. Genyer sanyaho jukut. Nu main ge mah ada ekeun atuh jukut gitu mah. Ini ngarit aing Yang. Kan beres mandi sanaon. Asa naon gerawan euy. Si Oded, tapi naonnya mainnya nyamper. Murak ya. Geus tadi ge eueuhan. Aslina tadi si Bohi menang sagede leungeun. Nya Jadi ayeuna hayu urang teang deui ka ditu. Manya Den. Ayo. Ayo we tuturkeun. Mana mah ngarti budak keneh mana. Belah mana? Ayo we tuturkeun. Ari si laing mah nyang urak make anuk atuh sia teh. Pan Oded ngabuburu. Mana yang loba tanya pisan ya kumis coplok. Itu Geus lah. Kada pukul kodratna kudu kieu meureunnan. Aduh, geus doraka aing ka salaki ngomong kitu. Sok. belah mana, Wak? Tong kali kan? Sok. Maknya nguruk make anuk make anuk. Kemarin